Bismillahirrahmanirrahim. Mangga lajengkeun deui ngalogat sarah kitab Sulamu Taufik dina channel YouTube Abu Napisah. Wa tawafu sareng haram tawaf bi anwaihi kalawan pirang-pirang warnana tawaf. Pardon eta pardu au naplan atawa sunat walau pinusuki sanajan kabuktosan itu tawaf eta dina ibadah haji. Li'anahu karena sanyana itu tawaf tapi makna sholati tetep dina maknana sholat. Wahamlul mashabi sareng haram mawa Al-Quran wa misluhu sareng eta misilna itu mashab bidalika dina haramna ma'ari perkara kutiba anu ditulis itu maklid darosati karena ngadares kalauhi sapertikeun papan. Wa mahalul hurmati sareng ari tempatna haram eta malam tada salagi henteu ngajak-ngajak non dorurotun kamadaratan ilaham lihi kana mawana itu mashab. Wa ila sareng lamun henteu malam tada dorurotun hamala mangka mawa ieu jalma hukana itu mashab ma'al hadasi sarta hadas. Haesu lam ia tamakan dina sakira-kira henteu ngongangkeun ieu jalma minat toharoti tina susuci kakhaupihi sapertikeun sieuna ieu jalma min gorkin tina kakerem au harkin atawa kaduruk au najasatin atawa tina najis au kapirin atawa ti jalma anu kupur au syarikin atawa ti jalma anu maling. Bal qad yajibu balik tak terkadang wajib itu hamlul mashab li anahu karena sanyana itu hamlul mashab eta min ta'dimihi tetep tina ngagungkeunana itu mashab. Amma ida tamakana anapun di mana-mana ngongangkeun ieu man minat tayamumi tina tayamum pa innahu mangkasa nyana itu tayamum eta yakunu kabuktosan itu tayamum eta wajiban anu wajib. Wa kahamlihi sareng eta tetep sapertikeun mawana itu mashab tahrikuhu ari ngusikeunana itu mashab min makanin tina tempat ila makanin akhor kana tempat anu sejen payah rumu mangka haram itu tahrik. Waya juju sareng menang naon hamlu hamilil mashabi mawa na kajalma anu mawa Al-Quran apada maedah kendalika karena itu kawal ya juju hamlu hamilil mashab kullahu tegesna sakabehna itu dalik saha Muhammad Ar-Romli wa masuhu sareng nyabak itu mashab bi'adhil wudu iku pirang-pirang anggahota wudu wa goeriha sareng ku lianti itu a'dhil wudu walau goerol maktubi sanajan kabuktosan itu masu etalian anu ditulis Al-Quran kal hawasi sapertikeun pinggirna wama sareng perkara bainal asturi anu tetep itu ma antara pirang-pirang barisan wayah rumu sareng haram naon masujil dihi nyabak jilidna itu mashab wa ala kotihi sareng nyabak gantunganana itu mashab wa khoritihi sareng nyabak kantongna itu mashab wa sundukin sareng nyabak peti huwa ari itu mashab pihi tetep dina jero sunduk wa khoroja sareng kaluar naon mansuhut tilawati anu dinasah bacaanana wa tauroti wa taurotu sareng kitab Toret wal injilu sareng kitab Injil wal ahadisu sareng pirang-pirang kitab hadis illa lisobi angin pikeun budak ilmu mayiji tegesna anu hideng lidarosati karena ngaderes lihajati ta'limi tegesna karena aya pangabutuh nyatana belajar li anna taklipas tishabit toharoti karena sanyana kataklipna ngabogaan suci
eta ta'adzoma ngagungkeun pihi dina itu istisham naon al masaqatu masakat. Amma ghairul mumayyizi anapun ari budak anu can hideng al muta'allimu anu ngaji itu ghairul mumayyiz palaya juju mangka eta teu meunang lil wali pikeun wali naon tamkinuhu ngongangkeunana itu ghairul mumayyiz. Wa amma idza kana sareng anapun di mana-mana kabuktosan naon almasu nyabak awil hamlu atawa mawa la ligordin lain karena tujuan au ligordin akhor atawa karena aya tujuan anu sejen katabarukin sapertikeun ngalap barokah payah rumu mangka eta haram itu masuk kama sapertikeun perkara apada maedahkeun dalika kana itu kaul saha adzamiri Imam Adzamiri. Wa hurima sareng diharamkeun alal junubi ka jalma anu junub naon hadihil arbaatu ieu anu opat. Wa qiraatul Qur'ani sareng haram maca Al-Qur'an mimma anu tetep tina perkara lam tunsah anu teu dinasah naon tilawatuhu bacaanana itu ma bilisani kulisan la bil qalbi henteu ku hate. Walau kana sanajan kabuktosan naon al makru'u anu dibacana eta ba'do ayatin sapalihna ayat. Walau qosirotan sanajan kabuktosan itu ba'du eta anu pendek. Kola ngadauh kana itu kaul saha Ar-Romli Imam Ar-Romli. Wa kola sareng ngadauh saha Al-Bujairimi Imam Bujairimi walau harpan kana lapad walau harpan sanajan kabuktosan itu ba'du ayat eta saharap in kosoda lamun ngamaksud ieu jalma ayat tia kana ngadatangkeun ieu jalma bima kana perkara ba'dahu anu tetep itu madina sabadana itu harpan aha paragat siron eta memeusan kanat kabuktosan naon al qiraatu bacaanana au jahron atawa anu tarik. Wa mahaluma sareng ari tempatna haram dukiro anu dicaritakeun itu ma eta pigueri pakidit tohuraini tetep dilianti jalma anu henteu boga susuci dua. Amma huwa anapun ari itu pakid payak ro'u mangka eta maca itu pakid al-fatihata kana fatihah pakot ngan sakikituna pisolati dina solat ila annahu angin sanyana kalakuan sareng tingkah eta yajibu wajib alaihi ka itu pakid naon iko niba kenana itu pakid as-sholata kana solat khorijal masjidi di luareun masjid li hurmatil muksi karena haramna cicing wa ajma'a sareng sepakat saha al ulama upirang-pirang ulama ala zawazi dzikri kana meunangna dzikir lil muhdisi pikeun jalma anu hadas wal junubi sareng jalma anu junub wal haidi sareng istri anu haid wan nupasai sareng pirang-pirang istri anu nipas wa yukrohu sareng dimakruh kenaon adzikru dzikir halal jimai dina tingkah jima wa hala qadail hajati sareng dina tingkah nyumponan kana pangabutuh wala yukrohu sareng teu dimakruhkeun itu dzikir pitoriki di jalan wal hamami sareng di WC wa muksul masjidi biardin sareng haram cicing dina taneuhna masjid walau lahdotan sanajan kabuktosan itu muksu eta anu sakedeung au jida rohu atawa di dingdingna itu masjid au mawatihi atawa di tempat kosongna itu masjid walau bil isaati sanajan kabuktosan itu mawat eta dipake jalan awid dohiri atawa di luar likaonihi karena kabuktosanana itu dohir eta ala hayatil masjidi tetep tina bentukna pirang-pirang masjid
li anal goliba karena sanyana anu biasa pima dina perkara huwa ari itu ma eta kadalika tetepnya kitu ala hayatil masjid eta annahu sanyana itu golib eta masjidun masjid. Faida ro'aina tuluy di mana-mana ningali urang sadayana surotal masjidi kana rupa masjid yusolli anu salat ieu jalma pihi dina itu masjid min goeri munazain bari henteu aya anu marebutan wala alimna sareng henteu apal urang sadayana lahu ka itu masjid waqipan ka jalma anu ngawakafkeun palaisa mangka ulah li ahadin eta tetepikeun hiji jalma naon ayyamna nyegah ieu ahad minhu ti itu masjid li anastimaro rohu karena sanyana tetepna itu masjid ala hukmil masjidi kana hukumanana masjid eta dalilun jadi dalil ala waqfihi kana diwakafkeunana itu masjid wayu khodu sareng dipaham minhu tina itu istimaror naon anna harima zamzama sanya napalataranana zamzam eta tajri berjalan alaihi kana itu harim naon ahkamul masjidi pirang-pirang hukumanana masjid wakal masjidi sareng eta tetep sapertikeun masjid ma ari perkara ukipa anu diwakafkeun naon ba'duhu sapalihna itu ma wa ingkola sanajan saeutik itu ma masjidan ka masjid sa'ian anu umum nabaha ngelingan ala dzalika kana itu kaul saha Ibnu Hajar Tuhpati dina kitab At-Tuhpah wa inda Ahmad sareng mungguh Imam Ahmad ida tawaddoa di mana-mana wudu saha al junubu jalma anu junub jaza mangka menang lahu ka itu junub naon al julusu diuk pil masjid di jero masjid walau bila daruratin sanajan kabuktosan itu julus eta henteu aya kamadaratan haka ngahikayatkeun hukana itu kaul zaza lahu al julusu saha atiyatu syekh atiyah wa hurima sareng diharamkeun alal haidi ka istri anu hedwan nipasi sareng ka istri anu nipas naon hadihi sitatu ieu anu genep wasaumu sareng haram puasa qoblal inkitoi dina samemeh pegatna getih head bil ijma'i kalawan ijma waya juju sareng menang naon kodo uha ngodoanana itu saum bihilapis solati kalawan perbeda solat wal parku sareng ari bedana bainahuma antara itu saum sareng solat eta takarruruha bulak balikna itu solat patas tada mangka narima banget naon al masakotu masakat pi kodo iha dina ngodoanana solat bihilapihi kalawan perbeda saum watam kinuzauzi sareng haram ngungangkeunana kasalaki wasayidi sareng kagusti minal istimta'i tina ngalap suka wal murodu sareng ari anu dimaksud bihi kalawan itu istimta eta al mubasyaratu mubasyarah wahia sareng ari itu mubasyarah eta iltiqo ul basyarotaini paantelna kulit dua wa ingkanat sanajan kabuktosan itu mubasyarah eta biduni syahwatin henteu make syahwat idin nadru karena ari ningali bisahwatin kalawan make syahwat eta istimtaun ngalap suka walaisa sareng sanes itu nadru eta biharomin anu haram apada maedah kendalika kana itu kaul saha ar-Romli Imam Romli bima kana perkara baena surotiha anu tetep itu ma antara bujalna itu kulun eusina kulun teh haid sareng nipas nupasa waruk batiha sareng tuurna itu kulun
qoblal gusli dina samemeh adus walau ba'dal inkitoi sanajan kabuktosan itu istimta eta tetep dina sabada pegatna getihead wa ulima sareng dikanyahukeun minal bayyiniyati tina lapad bayyiniyah naon ikhrajus surati ngaluarkeun bujal waruk bati sareng tuur wahwa sareng ari itu ikhraj eta al asohu kaul anu soheh walayakunu sareng teu kabuktosan naon istimtauha ngalap sukana itu kulun eusina kulun haid sareng nupasa bima kana perkara baina suratihi anu tetep itu ma antara bujalna jalma waruk batihi sareng tuurna ieu jalma kastimtaihi eta sapertikeun ngalap sukana ieu jalma bidalika kana itu surah sareng rukbah hilapan halna nyulayaan lil Isnawi ka Imam Isnawi apada maedahkeun dalika kana itu kaul saha Muhammad Ar-Romli paslun wallahu a'lam bishawab.